Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit. Betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi maha kawasa Allah. Nyeun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana, lempengan-lempenganana maha kawasa Allah. Nyeun gunung maha kawasa Allah, nyeun laut maha kawasa Allah. Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon. Sieun teh ngan hiji bae ka Allah, bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang. Sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak, tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui. Lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate. Gunung aya eueuh deui moal aya di hate. Laut aya eueuh deui moal aya di hate. Bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate. Langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate. Jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate. Nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril. Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang. Jibril datang maneh ka ditu. Didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerade lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae. Budak kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing. Anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah. Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui. Eta tolong teh mah goblok teh mah lain ngadeuketan ka Allah ngajauhan bon ya. Ieu mah tapakur teh tolol kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi. Langit tadi eueuh haju aya haju eueuh de ulaya. Bumi kitu keneh, mobil kitu keneh. Rugi amat atuh. Urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh. Mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui. Atawa rusak atawa urang mau ditinggalkeun kumaha kan di jero hate sih rugi amat sih. Dah komo awewe mah nyangkeun di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkeuna bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga. Kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun. Emang guna gitu aing teu pati ku batur. Emang guna pendek aya di nyana hideung aya di nyana jobed aya di nyana. Aja si anakan ulah diomong aya anakan mah tuh anakan terus. Kan aing bebas ninggalkeun anak tolong teh budak. Aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu keneh bae. Ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres. Ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia. Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat. Kuari setan aya nu goblok. Di mana? Tuh di tuh. Lain-lain ieu.
Iya mah bangsana. Lamun geus itu dah. Hayu coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hate. Hiji be Allah. Cak Allah. Hadir. Sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing. Encan maot sama ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh, nu keraya di jero imah, sorangan di kamar. Nyana ku ari keur tadarus. Datang si Hidir. Datang nyan. Datang adi di jero bae. Assalamualaikum. Salam saya. Kaget. Panto ditutup, jendela ditutup, tapi ayah. Bulan umpat. Tah, bedana. Ari wali Allah mah lantaran ka Allah telumpat. Malah wau, oh Khidir sasalamat. Tapi ketika orang lain ke Allah, tak ngalamun. Dagang karung kieu bae. Kumaha. Jol we. Ha, Pendi. Oh, keluar jangan. Ayo naon Pak, juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, kenal gak sama itu tadi? Yang mana? Yang tadi selamat. Iya gak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Khidir. Jadi dia sama Khidir sasalaman banget. Balik deh dia sakit dengan sasalaman doang. Mentak sing ada besi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Pajar babaturanana berarti mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus. Boga mata teu dideulekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae